Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Isuk-isuk keneh pisan, imam-imam kapala jeung para kokolot geus nyieun putusan yen Yesus rek diragragan hukum pati. Anjeunna dirante, dibawa kaluar tidinya tuluy diserenkeun ka Pilatus, gubernur bangsa Rum. Barang Yudas si hianat nyahueun yen Yesus diragragan hukum pati, kacida kaduhungeunana. Seug bae duit anu 30 gebleg perak teh dibawa deui ka imam-imam kapala jeung para kokolot. Kuring dosa, geus ngahianat ka jelema nu taya salahna nepi ka diragragan hukum pati, pokna. Dijawab, sabodo teuing, eta mah urusan maneh. Eta duit ku Yudas dialungkeun ka jero bait Allah, ari manehna tuluy indit sarta terus ngagantung maneh. Duitna ku imam-imam kapala dipulung. Ieu duit teh ladang getih, carekna. Nurutkeun hukum agama, teu meunang diasupkeun kana sisimpenan bait Allah. Tuluy mupakat, eta duit rek dibeulikeun lahan panjunan jang pakuburan urang asing. Ti harita, lahanna katelah lahan getih, nepi ka ayeuna. Laksana ucapan Nabi Yeremia anu kieu. Duit 30 gebleg perak, nyaeta duit anu geus disaluyuan ku urang Israel pikeun meuli salira anjeunna ku maranehna dicokot. Dipake meuli lahan panjunan, kitu parentah pangeran ka kaula. Yesus geus aya di payuneun gubernur bangsa Rum. Andika teh raja urang Yahudi, gubernur mariksa. Leres pangandika, walerna. Tapi panuding-panuding imam-imam kapala jeung para kokolot mah ku anjeunna sama sekali teu diwaler. Karungu eta dakwaan-dakwaan maranehna, Pilatus mariksa deui. Tapi Yesus teu kersaeun ngawaler. Nu matak gubernur teh kacida heraneunana. Eta gubernur bangsa Rum kagungan kabiasaan, saban-saban pesta Paskah sok ngalepaskeun sakitan saurang anu dipenta ku rahayat. Harita aya hiji sakitan, penjahat anu geus kakunang-kunang ngaranna Yesus Barabas. Pilatus mariksa ka rahayat anu ngaliwut. Nu mana anu kudu dilepaskeun? Yesus Barabas atawa Yesus anu disebut Kristus? Mariksana kitu lantaran uninga nya-nya, yen nu matak eta para kekentong urang Yahudi nyerenkeun Yesus ka anjeunna teh lantaran ngarasa dengki. Sabot Pilatus calik di bale pangadilan, anjeunna nampa pesen ti garwana kieu. Ulah midamel kitu kieu ka eta jalmi nu teu aya salahna. Margi tadi wengi abdi teh kasiksa ku impian perkawis eta jelema. Ari imam-imam kapala jeung para kokolot ngangsonan jalma rea, sina menta Barabas dilepaskeun. Ari Yesus sina dihukum pati. Tapi Pilatus mariksa ka jalma rea, saurna, pilih ti ieu duaan, nu mana anu kudu dilepaskeun? Barabas, tembal jelema rea. Ari Yesus anu disebut Kristus kumahakeun? Pilatus mariksa, gantung, tembal jalma rea. Pilatus mariksa deui, naon kajahatanana? Jalma rea kalah kating gorowok patarik-tarik, gantung. Kajudi ku Pilatus yen diteruskeun ge taya gunana, salah-salah rahayat teh nyieun karusuhan. Anjeunna nyandak cai ngumbah panangan di hareupeun jalma rea.
timbalanana. Kami teu tanggung jawab kana patina ieu jelema. Kumaraneh bae uruskeun. Ceuk jalma rea, kajeun, hukuman lantaran paehna eta jelema teh tanggungan kuring jeung anak-anak kuring. Tidinya Pilatus ngalepaskeun Barabas. Ari Yesus sanggeus dirangketan tuluy diserenkeun sina digantung kumaranehna. Yesus ku serdadu-serdadu Pilatus diasupkeun ka karaton tuluy digoronyok ku sarerea. Anggoanana dilaan diganti ku jubah wungu. Serdadu-serdadu nyieun mamakutaan tina cucuk diterapkeun kana mastakana. Ari panangan tengena sina nyepeng iteuk. Geus kitu eta serdadu-serdadu pura-pura sarujud ka anjeunna. Daulat raja urang Yahudi, ceuk maranehna maroyokan, tuluy nyariduhan ka anjeunna. Iteukna kumaranehna dijewang, dibabukeun kana mastakana. Sanggeus diparoyok, jubah wunguna dilaan diganti deui ku jubahna ku anjeun. Tidinya anjeunna dibawa kaluar, rek digantung dina kayu salib. Di tengah jalan, maranehna papanggih jeung hiji jelema urang kirena ngaranna Simon. Eta jelema ku serdadu-serdadu dipaksa sina manggul kayu salib Yesus. Sanggeus narepi ka hiji tempat anu disebut Golgota, anu hartina tempat tangkorek. Yesus disina ngaleut anggur anu dicampuran hamperu. Tapi sanggeus diraosan, anjeunna teu kersaeun. Anjeunna terus disalib. Anggoanana dibagikeun ku lotre. Tuluy dijaraga bari dariuk. Dina luhureun mastakana, maranehna masang tulisan panuding ka anjeunna unina. Ieu Yesus, Raja urang Yahudi. Aya dua penjahat anu digantung bareng jeung anjeunna. Hiji ditengeneun, hiji deui di kiwaeunana. Anu laliwat kadinya gogodeg jeung ngahina ka Yesus pokna. Wah, anu rek ngaruag bait Allah jeung rek ngadegkeunana deui di jero 3 poe. Lamun maneh putra Allah, turun tina salib, salametkeun diri. Imam-imam kapala, guru-guru agama jeung para kokolot oge maroyokan. Kabatur bisa nyalametkeun, ari ka diri sorangan teu bisa. Naknya manehna teh raja urang Yahudi. Mun bisaeun turun tina salibna, kakara urang percaya. Majar carekna percaya ka Allah, malah ngaku jadi putra Allah. Urang daragoan, sugan bae Allah kersaeun nulungan ka manehna ayeuna. Dua penjahat anu bareng digantung jeung anjeunna oge, milu ngahina kawas kitu. Waktu geus tengah poe, sakuliah nagri ngadak-ngadak jadi poek, 3 jam lilana. Kira-kira pukul 3, Yesus ngajerit tarik. Eli, Eli, lama sabachthani. Hartina, nun Allah sim kuring, kunaon nu mawi ngantunkeun? Anu ngadarenge anjeunna kitu ngajeritna, sawareh aya nu ngomong kieu. Manehna sasambat ka Elias. Aya saurang anu terus lumpat nyokot sepon, dicelupkeun kana anggur haseum, tuluy digagangan, rek disodorkeun ka Yesus sina diseuseup. Tapi aya nu nyegah, pokna. Engke, urang ngadaguan heula Elias nyalametkeun manehna. Yesus ngajerit deui tarik pisan. Geus kitu les pupus. Bareng jeung pupusna, reregan bait Allah bedah 2 ti luhur ka handap. Bumi ngarieg, batu-batu karang bareulah. Kuburan-kuburan maruka, umat Allah anu geus parai harudang harirup deui, kalaluar tina kuburanana. Sanggeus Yesus gugah tinu maraot, maranehna arasup ka kota suci,
katembong ku jalma rea. Kapala pasukan jeung sardadu-sardadu jaga narenjolini kitu deui kajadian-kajadian sejena, kacida sarieunana, sarta ngaromong kieu. Saestuna eta jelema teh putra Allah. Didinya loba oge awewe anu biasa sok ngiring jeung ngalalayanan ka Yesus ti Galilea keneh ngarawaskeun ti kajauhan. Di antarana nyaeta Maria Magdalena, Maria ibuna Yakobus jeung Yusup, jeung bojona Sebedeus. Sanggeus mimiti peuting, aya hiji jelema beunghar ti Arimatea ngaranna Yusup, murid Yesus keneh. Ngadeuheus ka Pilatus menta layon Yesus. Pilatus marentah supaya layon Yesus diserenkeun ka Yusup. Layon Yesus ku Yusup dicokot, dibungkus ku boeh tina lenen anyar, tuluy dimakamkeun di makam milik manehna. Hiji guha cadas anyar beunang mobok. Lawang pajaratanana ditutup ku batu gede. Sanggeus kitu, Yusup tuluy balik. Maria Magdalena jeung Maria anu saurang deui, dariuk keneh didinya melong kana pajaratan. Poe isukna poe Sabat, imam-imam kapala jeung urang Parisi ngadareheus ka Pilatus. "Juragan," ceuk maranehna, "waktos hirup keneh eta jalmi tukang bohong teh, kantos nyanggem kieu. Sanggeus 3 poe, kami bakal dihirupkeun deui. Kumargi kitu, mugi juragan marentahkeun ngajaga kuburanana dugi ka dinten katiluna. Bilih mayitna dipaling ku murid-muridna, teras diuar-uar majar hirup deui." Bohong anu kadua mah langkung matak ngabahayakeun tibatan anu kahiji. "Mangga teundeunnan anu ngajaga," saur Pilatus. "Jaraga sateka-teka sing kuat." Maranehna alundur tidinya, tuluy makam Yesus teh diamankeun, diteundeunan jaga jeung batu tutup lawangna disegel. Sakitu dawuhan Gusti Allah.